Pada nyibitan putra. Mohon. Jadi MC jemput bola. Urang. Salam. Punten kasadayananya kanu dimara kersat teh upami kinten wong ieu kabeh diundang siaran di Bumi Abdi. Tabu sabaraha Ibu? Kabedak mayarna Ibu. Hayongna. Tabu 12. Ke upami hadir di Bumi Abdi mah gampang ieu. Aya sorabi nya, aya goreng udang, aya rupi-rupi lah suguhna teh. Sorabi abdi mah antik, Kang Wildan. Oh gitu. Bahanna teh tina ieu nya tina elastis. Karetan, kehela-kela. Tina karet ban. Dipotong-potong, diiris-iris, diparut kadang-kadang. Dikocek nganggo eta nganggo naon teh. Wil kaleketek urang wil. Di banjur kuali. Ento keusi. Wil kaleketek urang wil. Wil ieu kaleketek urang. Tapi ka hararese kieu ya. Kang kasep pinakeun heula kasep. Soalnya biasanya pas dikocek nganggo keusik, didamel lagi dipasakkan ke 2 tahun. Soalnya biar mah. Pertaten teh. Tanah air. Kang ya. Pertaten teh sareng 2 tahun dipasakkan. Eta henteu. Upami itu pertaten bekosan ka dieu nya. Sarikaya gemang raja gemang bonteng di astana, gerenya Surabi bodor. Urang ye ai Surabi Pais teh di jalan naon Kabita euy. Di Sayati depan Borma taroskeun di dinya paling mana gitu Surabi eta pabubur jujub. Sayati 129. Alah urang mah. 9 mah apa cangkem jigina sajabana Surabi aya nu lain jigina mah. Nya atuh da moal nepi ka apa kitu. Kang Ibing hartosna itikurih teh naon? Itikurih teh nangan rezeki, bekerja nangan rezeki teh eta itikurih. Itikuri bojong soang, bibir peuy dirodok soang pada kitu. Di mana ye? Kunaon Pak Juju make barang kirim? Nah hinakeun. Tarsap pupujieun. Manan urang? Ampun urang mah dikira abdi teh jelema teu mampu. Begitu. Kadon ngaririm bubur ngirim teh motor. Begitu aringan saeutik mah. Iya, kurang mau digiwing kabeh ge lah. Tah siaran mah kieu teu make jeung bakalan seseorang. Hece dahareun. Halo. Ya. Ada yang meneruskan alternatif kanggo ginjal. Mohon. Nah, cobian ka Bapak Hasnadi Hasan. Ka siapa? Bapak Hasnadi Hasan. Hasnadi Hasan. Jalan Bojong Koneng 108. Bojong Koneng 108. Ta anu tadi. Ciputra ka ditu tuh. Ciputra. Bojong Koneng 108 Pak Hadi. Hasnadi Hasan. Sok ta ibu nu tadi ta Hasnadi Hasan, Bapak Hasnadi Hasan Bojong Koneng. Lain ibu Encep. Bojong Koneng 108. Mugi sing enggal damang ta. Kedah sabar antri seur. Nyakeun we Pak. Nuhun atuh. Aing antrina ulah meetingnya setahun mah repot. Mangga panuhun Pak. Mangga. Nah, tuh itu geuningan. Ayeuna keur usum flu burung. Kade ieu. Istri mah ulah sieun kamari diselidiki moal kakeunaan flu burung. Da tegaduh burung. Halo. Assalamualaikum. Salam. Pemi obat ginjal mah cenah ngahubungi 08 hiji 84. Tong gacang teh atuh Pak. 08 hiji 84 30 30 50 50 salapan. Mohon. Ka apa? Kitu we langsung kayak nampi dah. Oh, anu nampi. Tah eta kanggo ginjal mah. 08 hiji 8. Ieu radio teh gunana teh euy. 5008. Anu prayogi ginjal tah obatna eta. Aduh, da eta teh ginjal teh penting pisan upami teh ginjal tiasa cuci darah, Pan. Cuci darah teh mahal. Nu, cuci darah mah urang ngadaharan sabun gugulingan. Oh, teh? Cuci darah. Oh. Nah, kitunya. Apa dijenggut ku ieu? Kunaon? Urang teh dijenggut terus beungeut maneh teh biasa kana eta panyesehan teh nanti. Halo. Bapak abdi alono. Halo. Paduli. Ibing. Kulan. Eta teh abdi ninggahnya di perapatan Bawah Batu Bebas. Mohon. Ya. Aya tukang lukis kan. Mohon. Kemudian di arah Bawah Batu di utaranya. Mohon. Mereka kordon, ya, kencatnya ya tukang lukis. Saya ya kemarin Kang Ibing lukisan dirinya. Oh, dirinya duka abdi teh caningal. Kang Ibing mesen kata kumaha. Tuh. Wae ini yang tericarat kumaha gitu. Duka. Contoh we panginten teh mah.
Terus ganteng mah dia tukang ieu upgrade teh di Oh, sanes. di jalan. Contoh keun wae lah. Mesen terus di sana kontak di eta dipamerkeun di payunan. Nuhun. Oh gitu. Teh sanes ya. Henteu sanes, Pak. Pak nuhun Pak. Cing minta lagu heula kok. Kita tadi mau lagu pisan nyunkeun lagu abdi kanggo saha we anu sok ngarupingkeun. Terutama yang pada jualan di Pak Isyang juga itu yang di Gekbrong yang sedang pada mendengarkan. Selamat mendengarkan ya. Semoga lekas Sembuh Pak. sembuh. Oh, Sing sehat kabeh. Bapak jangan suka merubah akidah bicara. Yang kabeh pendengar rumah sing sehat apini. Walafiat Pak. Apiat biasa dijauhkeun tina segala penyakit utamina anu nuju mereka ayeuna flu budug. Burung. Hah? Burung. Manya burung mun make at Burut. tap. Pantes ya teh. Manya ya flu burut. Eta teh lagu Pak. Flu burung nuri terbang tinggi. Eta teh lagu teh ka itu. Flu burung eta hati-hati karena itu diakibatkan sebenarnya bukan oleh burung saja. Oleh Selain unggas, juga bangsa binatang-binatang kucing, anjing, monyet. Eta flu burung teh kan kena monyet juga pernah di zaman pasukan Sri Rama itu berapa puluh ribu monyet yang kena flu burung. Tuh, mata sadayana ana ungas-ungas dibasmi. Ungas teh dibasmi. Eta entok oge entok. Mananya eta dongeng entok anu zaman flu burung? Entok teh datang ke tukang warung. Cek, cenah ka tukang warung teh. Aya naon? Rek meser nog entok abdi. Aya nog entok cek. Eueuh. Oh, balik deui. Isukna geus nalol deui. Aya naon deui? Aya nog entok. Eueuh. Balik deui. Aya nog entok cek. Eueuh, sakali deui sia datang deui ka di talian ku aing. Balik sieun. Isukna datang. Cek, pek sia daun deui. Rek meuli tali cek. Aya tali? Eueuh, tambang. Eueuh, teu aya tali pisan. Teu aya ari kitu kunaon? Aya nog entok atuh. Nanyakeun heula, sieun di talian. Atuh aya nog entok. Sia teh. Tah, urang mah dongeng hiji deui mah. Dongeng kuya tiluan kok. Kuya teh nu gede dua nu leutik hiji. Urang iuran cenah hayang ka restoran. Kulantaran duitna teu cukup, geus meuli minuman. Dah. Kuya teh. Nya ngariung we tiluan. Barang rek nginum pisan tiluan teh nya. Brek teh hujan gede. Atuh, engke balik kumaha euy kahujanan. Ceuk nu hiji mau payung atuh. Embung jauh. Mane atuh? Nuduh ka nu leutik. Mane nu pangleutikna ka itu balik mah heula mau payung daguan kurang di dieu. Moung sieun urang nyokot payung ke ieu minuman urang diinum. Moung janji. Bener ya lamun diinum urang mah kajen teu tulis nyokot payung. Nya sok. Leos ini tidak guan. 10 menit, 20 menit, sajam, 2 jam juga 3 poe. Can datang kene. Weuh wae ceuk nu dua teh. Nu sing nginum yah, nginum rek regot pisan, ai lol teh ti kolong kursi. Sok, diinum moal tulus nyokot payung. Can ini sia teh. Saya 3 poe teh nempo. Ngawas. Tah. Aduh. Sadongeng. Siga dongeng anu kamari geus dicaritakeun urang sok seri wae teh. Kereta api jeung tukang kupat. Kereta api keur melenceng tukang kupat dagang sisi rel beak meureun. Di kumah ai lap-lap beureum. Beres kumah piring dikebut-kebut katingali meureun ku masinis. Alah, tanah bahaya direm sakalikeun. Bret, nolot tina janela. Aya naon, Mang? Teh naon kantun samalna wung. Ai sia. Nu nanya ka kaler sia kaki dua. Teu pugu-pugu. Tah. Urang mah yang merampok. Aya rampok mun nya katemak tah. Katemak teh palebah deukeut beuteungna pisan. Datang ka dokter. Wah, doh punten abdi pangoperasikeun lah cenah ieu pelor dilebet tok operasi ku dokter. Geus beres. Dijahit deui geus. Atos dok, tos beres. Nyaan tos beres pisan. Atos urih demal mayar ai mah cenah. Eta ceuk dokterna paduli teuing da gunting na jero beuteung keneh. Rewas kapaksa nyemak ka dokter. Kajeun sia da gunting na jero beuteung keneh. Terek kumaha atuh. Tah, ai copet awewe mah eta. Apa nina bos keur pagelek-gelek nangtung. Aya copet awewe ngodok kana saku teu nyaho beureuts soek sakuna. Tobros jeung teu make celana jero deui.
Begitu sup leungeun langsung didempet. Krak. Sok sia, mending digerowokeun copet, mending usapan. Da tibatan digerowokeun copet sieun, tengtrem we diusapan. Sabot maju. Keul nama keul tapi kumaha da meureun. Aduh. Hayang seri wae urang mah tah. Tah urang mah resepna ngadengan nu lalajo main bal euy. Toh. Di stadion. Maklum urang kampung bareng ti luhur aja teh. Ai makanya di tribun mah nya ai bareng ningali mun nempo baturna di kampung. Itu si Udin main ai gorowok teh. Udin, maneh teh Udin. Balikna bareng nya Udin. Eta hanapeunana keheuleuan di asongan Suryakanta, Muhammad Suryakanta apa? Song dituna deket matana, lain langsung atuh. Din, balikna barengnya. Apa jadi gede asa deket. Balikna barengnya, Din. Pakai omat teh. Pakai omat. Omat Din euy. Jadi laun ngomongna. Pan lamun dagang mah tuna nu make Suryakanta kacamatana gede pisan. Teu gogorowokan teh kajauhan. Kanu dagang, jeruk. Meuli jeruk euy. Mungkugeun dagang teh jeruk. Terus teh malah jeruk. Nyam ka abdi nya meuli jeruk urang. Dasana jeruk ya mah loncat. Si orang gede teuing ka mata. Wah, kasih diting bohongna. Atuh meureun tukang dagang naik kadeuleu gede pisan juga butanya euy. Apa ngaranna ge dongeng? Da ngaranna ge dongeng. Kumaha tuh dari dongeng mah dongeng sudah mah pamohalan jeung cawoka. Nya atuh ari geus kitu mah pandongeng mah. Wah, dongeng-dongeng baheula pan kitu. Atuh jalan nu kapek-prek curug cai. Jabro teh kapek-prek curug bareuh tah. Waduh, aya nu ngabejaan. Atuh cenah abuskeun kana bujur muning. Sok langsung cager. Nya. Kabarna dinya aya nya ibu-ibu lah. Geus teu boga salaki, bukan boga munding da beunghar. Punten cenah ibu abdi teh ieu teh bade ngiring nyolokeun curug kana bujur muning. Kapek-preknya sok atuh tukang kana muning. Cos, cager harita kene. Genah tah unggal kapek-prek kalinya punten cenah nyelokon cos cager. Hiji mangsa kapek-prek teh ti peuting. Aduh cenah ieu bari ieu mungeun wangi-wangi. Aduh cenah damaran atuh. Atuh kada wios. Atuh cenah diantar ku ibu, antur kana muning. Sok atuh cos. Jang eta mah lain bujur muning. Apa dulu da ieu lain curug. Si orang udah cupunya. Ya bisa jadi. Kemana wae itu dongeng. Maksudnya kumaha sih teu ngarti. Hah? Aduh. Bisa wae dijelaskeun. Kan maneh meureun kudu ngadahar plastik eta teh. Aduh, urang mah euy. Teu saya mah budak sih kan anu karitu mah jauh teuing. Dah. Aya panu budak-budak kitu ge. Eta mah aya nu kitu. Adina bos ceurik wae budak teh. Wet kabarna gigireuna ya urang negro. Halik cenah sawas tah. Sok mun teh jempe dibikeun ka negro. Negro hakan ye budak negro. Negro hakan ye budak negro. Teu daek jempe budak ye negro hakan. Cek urang negrona. Sia dihakan ku aing. Nah aing teh beuki budak. Sia dihakan. Si orang lain negro. Urang cunangan hidup. Aduh. Hei dongeng mah da loba nya. Kapan geuning eta dongeng dina bus kayak kitu. Nya dina bus waduh atuh supir penumpang pinu. Bandung Sukabumi teh dikabut serepet. Ngaliwatan jurang dari ka Pelabuhan Ratu. Waduh. Digorowok eta mah penumpang. Pieu tong tarik teuing atuh paur. Ceuk supir truk paur mah jiga abdi atuh peureum. Sararea ngagebeg. Si oreng cerita teh nyetiran teh bari peureum teh deuleu. Alah, nya cek urang daru paru-paru wae atuh. Tah dongeng mah da loba. Tengah peuting jam 1. Aya awewe leumpang atuh. Kana jamatan nya dinya teh loba juri. Umpat eta keamanan. Cek punten ce. Ulang langsung ti wengi lah. Si juri. Hecek si ece tas sawios da abdi atas maot. Keamanan anu ngalepek. Sawios da abdi atas maot. Wah, silakan. Aduh, eta teh dongeng tengah peuting. Nya, mangani cek maneh teh mending dongeng tukang jeruk aya nya. Jeruk amis murah 1 kilo mira diobral amis ya, teh amis pulangkeun deui. Buat meuli ibu-ibu 5 kilo. Isukna ka sorena datang deui jang tong nipu ah. Jeruk amis tah 5 kilo teh hasum teh kabeh. Kumaha cek tukang dagangna.
Tong somong Bu, karek 5 kilo tuh tenyo abdi 2 gudang, hacem kabeh. Sia, kalau kapal unggul-unggul Bersaingnya. Aduh, bersaing eta. Tak orang mah dongeng bemo ya, kemai keluarkan kabeh orang mah nunggus kaliwat ge. Nya gerbaan Wildan ngalamar. Aki-aki tumpak bemo. Oh, hubungan Paharep-harep jeung awewena keur nyusuan budak. Tapi bari ngalenggut meureun ibu-ibu teh nyusuan budak teh. Teu nyaho meureun kana aya lombang di jalan. Bemo ngagejlig. Budak lesot tina susuan aki-aki teh jongklok. Ai gep teh meureunna kana susu urut budak. Indungna teh sadar diantepe da budak aki-aki uhun tuan. Mun karasana kos bibir orok diantepe. Barang sila akhirnya sia. Sugan teh orok geuning maneh. Aki-akina dicentok dihuaikeun. Kali sakit bet diudangkeun aki-akina. Terap. Wareg meureun. Si orang wareg tadi. Aki-aki atah doa teh. Aki-aki nurus tunjuk. Aki-akina mana ya aki-aki. Ini tegap cek aki-aki teh tingtrim we. Nah, Tak urang mah jadi aki-aki kudu soleh. udah loba dongeng teh. Orang sok ingat dongeng. Budak negro tiluan. Pahidung-hidung bapak. Sanegro mau bapak aing panghidungna. Ceuk nu kadua teu bisa. Hidung bapak urang. Ceuk nu katilu bapak dewek panghidungna. Maneh kumaha bapak mana itu? Bapak urang mah cenah euy. Kakeureut getihna hidung. Ceuk nu hiji teu aneh sia beda jeung bapak urang. Bapak urang mah main bal, katemprang sukuna potong tulangna hidung. Ceuk nu hiji deui nya moal kuat ka bapak aing mah. Bapak aing keur maca koran ditepas aing asup, bapak aing hitut poek. Kuhidung Bersaing hidungnya. bersaing ka hideungan unggul turuna lain ka maneh ieu mah ka negro. Teh dari saya mah manis. Aya turuna mah sanes hidung lah itu. Tah urang inget kan dongeng urang Sunda di Jakarta kukurilingan teu bisa di bahasa Jakartana. Hayang eureun aing kumaha ngeureunkeunana. Dina bus. Nya dina bus. Ngaliwat ke jalan Diponegoro euy. Ai cik urang Jawa nu di dinya, yuk Diponegoro minggir. Eureun. Ngaliwat di ka jalan Singamangaraja ka itu. Ka Imam Bonyol, cik urang Padang, Imam Bonyol berhenti. Eureun. Bacet ka Kebayoran Baru, cik urang Batak, Singamangaraja berhenti. Eureun. Cek si urang, oh di Jakarta mun hayang eureun teh kudu nyebut pahlawan daerah masing-masing. Ngan mainna teu nyaho sejarah. Hayang eureun di Jatinegara saha cuman ingat teh jago pencah di lemurna. Abah Mikanta. Abah Mikanta. Tadi dengeng. Woi, Abah Mikanta. Cik supir, apa itu Abah Mikanta? Kajen. Dari dongeng atuh. Kumaha we tidak lah. Orang mampun. Hah? Tah, itu Jadi ari dongeng mah udah loba dongeng banyak. Pan dari dongeng masuk lain-lain wae geuningan ngaranna ge dongeng atuh. Si Truna ka mana bieu? Kacai heula. Aduh, aing tong boro jelema ning sesatuan hayang kacai. Apa manehna seueur ditahan jadi sampai kacai heula. Hah. Naon kok kata berita tos? Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Salam. Kang tadi teh aya nu naroskeun pengobatan eta kanggo ginjal. Mohon. Mohon. Nah, ieu aya pengobatan nganggo madu. Mohon. Dokter hubungi 081. Keke 081 220 220 798 798 21. 21. Mohon. Mungkin aya nu nampi henteu langsung dokterna tapi aya nu nampi. Mohon tah anu sakit ginjal tadi punten Pak ya aya eta. Mohon. Aya berita-berita lah. Tur nuhun pisan geus isetisti mana yuk. Mohon. Assalamualaikum. Salam. Tuh, aya orang teh informasi-informasi yang masuk kan. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ayo Bing, dongeng anu tangkal nangkat teh geuning. Nah, untuk kata Anu si anjuran. nya abi apa? Iya, nun. Mangga. Dah. Ampun. Tah. Assalamualaikum Pak. Salam. Eta dongeng anu tukang usut ya di Jakarta ngalah cucut gini kan. Mohon. Tah eta Anu mana? anu orang Jakarta ngusut. Terus? Orang Aceh, orang mana? Mohon. Ngusut anak hiu ya cucut. Mohon. Pungkur akang ngadongengkeun eta gerakan. Hilap deui kah? Urang pilarian heula nya. Mohon.
Mangga. Mana ngadongeng atuh cucut cenah? Eta. Tadi atuh satruna ya. Nya dalang tidak bisa ngadongeng. Ngarasakeun sulabi. Bade aya naon rai? Kakang. Iya, Yai. Kakang Prabu Kresna. Kaulah, Yai. Ada apa gerangan? Ari abdi saha, Kang? Sampai lupa kepada namanya. Ngentong memalayuan Kakang. Nawiskeun Kresna modern, Yai. Canggih, Yai. Adaptasi jeung era globalisasi, Yai. Abdi tes jenengan kaula tes sami aji baheula ayeuna sami mawon. Aduh. Abdi naroskeun kumaha Kakang Damang. Yai dina waktos ieu akan saprak melagna sike kadongdong kana tikoro sehat, Yai. Upami kitu mah senjata cakra ge teh tiasa nanaon ku siki kadongdong. Saurna akang teh gaduh gambar lumpia. Lopian, Yai. Lumpia mah nganggo sambel, ai lopian mah tara. Aduh aya anak agan. Isim abdi nun. Geningan Kang Herman. Lepat agan abdi mah sanes Herman Sueb nun. Semar tonga bodor. Tuh piagan teh mulih ti mana bade angkat ka mana aya kersana nun agan nyauran isim abdi. Kieu Kakang Semar, kaula teh ngimpi peuting tadi kadatangan kusaha kaula ge teu wawuh. Tah geuning eta teh filosofi. Ngancek dina ing plengan mah nu sumping teh Batara Norodong. Duh. Sa? Namana Norodong. Narada dunungan. Narada ngomongna ieu amarta bakal ancur-ancuran kakeunaan ku panyakit flu burung. Namung ubarna teu aya deui. Iwal? Saurna teh tah kedah ku eta ku Pak Iwal di mana eta Iwal? Mejer menang-menang larat dan hati mira soendra katon pawarna Pak Udin Pak HSF Pak Saiful tong heureuy Kresna. Arjuna apal kai agehan aing bubur jujum. Kakang Arya Namun teu dibere bubur jujum aing irit kan itu. Dihakan ku aing roda-roda. bubur jujum teh nu kadungju Bratayuda. Dadugikeun ka teu aya atanapi kasikat ku Nanggala. Aduh. Ku Prabu Baladewi. Baladewa yai. Eta mah lalakina. Yai bubur jujum teh ngahulang rodana dijieun kareta ku sami aji keur ngarepan Prabu Salya. Dugi ka kituna. Wajar meneng. Menangnya petengah tini Rasolendra. Mangga urang nyarioskeun we di mana? Wah, aya kitu tah. Nyaeta urang nyarioskeun di kerajaan Giling Wesi. Tu geuning. Prabu Empud. Lepat padalang. Saha? Ari Giling Wesi mah Prabu Naga Percona padalang. Prabu Naga Percona nuju linggih dina kursi Gading Gilang Gumilang. Dalang. Ulan. Gading Gilang Kancana dalang. Gading Gilang Kancana Puri. Tengah putih. Oh ente. Eta mah diinget perumahan di imah aing. Ari anjeunna estu ninglir katitisan Badra Erawan. Badra niku bulan. Erawan petugas di desa aing. Neng nong norenang. Sabda aja apa padalang ngalajenkeun kana kumaha ramena ieu carios ulah selang laku. Haleungna ibu juru kawi kita tonton dangukeun sontena oge tonton rekap paripolan. Nyangakeun dina lagu Daun Pulus Keser Bojong Loa. Teu ngangoloa. Maksana bojong picung. Eta ge teu nganggo picung. Pulangkeun ka salaki kaula ka Batara Rama tong dikekeuweuk kieu. Sinta. Cicing eta leungeun tong ngacapi cicing. Lain leungeun ieu mah suku Sinta. Manyaya suku meni pelem. Jujung Junan jimat akang maduning pajuaran kembang soca buah kalbu nu geulis mustika ningrat.
Abdi mah mung dibere haleuang, hayang dibere suku. Waduh, kumaha. Nah teka deuleu suku akang merengkel. Ya waya ku kata Haji, suku teh bakal anu keur ngileung-leung. Para mitra, kumaha nasibna Dewi Sinta anu nuju di canak kurampau? Aduh, sedih. Nah para burahwana bakal di ka Garut? Alah, di Garut aslina lawan teh. Wanaraja. Oh. Di ditu disebutna Ceng Ade. Anu di Cibatu teh ya. Entah inang anu rawanan aslina mah di dinya gigireunana. Nyangakeun laguna rupina mugi katampi ku sadayana parantos katampi amplopna 2,5 miliar. Wah, udah kena amplop jeung panggilan. Hatur nuhun ka Bapak Lurah anu parantos masihan perumahan ka masyarakatna. Aduh, ai lurah nyang kewok. Aduh, modalang. Kesa kadap dibagere ku ibu dahaleungkeun laguna Tilidog Celemut. Aduh, secan aya teh Tilidog Celemut. Ya ge Tilidog Calentong. Kesa kadap dibare digentos dalang ku Dalang Asep Sunanda Sunarko. Sunaria. Eta tong diheureun geus sedih pan di kantun tilar. Eta rahana tilar dunya tong diheureun harus gede amak. Ayeuna teh. Domba ge dikejar-kejarkeun. Cuman ini. Alah, sing lagu kok euy, cita tadi mah laguan acara teh. Aduh. Pendengar Radio Mara, Anda sekarang masih dikawani oleh Radio Mara di Bandung, dikawani oleh saya, Asep Taruna dan Wilda Nasution juga Koko Mahpudin. Dan terima kasih Martabak Asia. Dari siapa ini martabak saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Kabeh marangan ngaririm dahareun tong nganggap abdi korban banjir. Gak kasinggung. Lamun nuhun atuh. Lain atuh ngirim-ngirim amplop. Oh gitu. Apa nuhun kan bade ngitun. Kalau bisa disertai dengan amplopnya. Teu riweuh. Ya pokona mah intina we upami bade ngitun aya 100 nama martabak Asia atahanana. Oh, atahanana. Terigu atuh sia teh naon jeung yo terigu jeung telur. Jadi bararodunya pendengar teh ayeuna mah. Juga tamu tadi susah karung. Panson bapak tanah duit goblok. Truna ulah kitu truna disipajarkeun jiga nya. Aduh, mana masuk kitu wae. Heureuy mah heureuy bergurau. Tapi lamun anu ngirim mah nuhun. Ante kita mah bercanda. Bercanda intermejo bercanda. Sekedar membuat senyum orang. Oh, gitunya. Orang tersenyum, aku menderita. Nah, sekarang kita lihat orang tersenyum karena apa? Kenapa? Apakah tidak ada terima kasih dengan kasih sayang? Masa? Manusiawi dong. Mungkin nggak orang tersenyum kalau tidak punya duit? Dah. Ayo dong senyumkan. Saya mohon dengan sangat. Sadarlah manusia-manusia. Berikanlah kebaikan bagi orang yang menghibur. Tenang, icuk beli hayang gelang pak, kalem pak gitu, kongkorongnya pak, iya, begitu beres, ira apa ali jeung gelang yang ngongkorong, duit di mana ali sia? Mana teh, turun mana? Meureuh salaki baeud wae. Pamajikan kesel. Kunaon Kang itu dengan baeud wae. Sagala teh naon dikerok. Bisa asup angin. Naon kada bawa kopi? Kopi. Tuh, euy. Naon atuh ngagoreng sangu? Goreng sangu. Rewe si lalaki teh bere bujur ku aing, hayang tatangana. Make jeung tatangana tah maksud. Maksudna kumaha? Teh nyaho urang nyaho. Tatangga bujur kumaha? Ceuing da pamajikanna teh jos seuri kitu. Naon tatangana piraku we nyalukan tatangga ngegedor ti peuting mah. Anak uwana jiga nama. Tak mungkin. Aduh. Ada kumaha tuh orang tetenya. Eta mah sarua jeung Kang aya begini itu aya lini, teu aya, aya di ayi. Sami teu aya. Alah, di mana teh nya nu aya?
Alah, orang mah. Atuh tah urang tengah hibur kieu deui teh. Karunya ieu ngaruku digekbrong cenah pinuh ngadangkeun. Biriung. Biar di pendopo, namanya tablet ka pendopo, mere. Syokong ieu jeung Kang Ibing eta geus ngadongeng eta cenah ngadongeng anu tapak di jero guha. Ditanya, datang mbah janggotna hayang naon maneh? Hayang lumpat, eta nepi ka bisa apal ibu eta. Ibu saha teh. Nya. Hayang naon maneh hayang lumpat. Heujung dikabul berbet teh lumpat. Eta si mahna hayang lumpat bae tapak sia.